Ya Allah, macam-macam di akhir zaman waktu baca Quran, geus teu kudu maca Quran, geus cukup di HP bae, trek meres baca Quran pencet deui susu keluar. Barangna eta-eta ke. Ji atuh kuari mah aya loba nu kasalahan mencet. Aya nu ngahaja sih eta mah kan ngahaja mencet. Suga teh daun khusu. Orengana. Beda jeung nu di imah cenah ieu mah. Rada gelede. Akhir zaman kurang-kurang bisa na urang. Geus cilak. Mantak mun masih kena resep ka HP geus teu ngajamin sorga da pokona. Geus teu ngajamin lantaran loba kene ka resep jasa berarti. Oh, ieu mah cenah kula mah kieu alhamdulillah cenah informasi doang tilok macam pagar gembela diri cek jero malaikat teu neuleukeun Masya Allah masih kene nonton resep nonton TV bawa HP geus teu ngajamin lantaran nafsuna terus we nafsuna ai sakadar informasi sih teu naon urang aya nyaho dulur urang di mana terus hubungan dagang oh masalah tah penting politik tapi kan eta di jerona masyaallah penting nama ngan 10 nu teu pentingna 1500 biasa ya tergantung urangna lah lamun urangna bisa atuh mangga ulah ngabohongi diri ai bisa bawa salah tah jadi 80 wari keputusan kitu pikir ieu adalah penambahan ti Sayyidina Umar lantaran cek Sayyidina Umar teu bisa ditakzim zaman Kangjeng masih 40 jaladan Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'in Sina Abu Bakar masih 40 wa jalada Abu Bakar arba'in tapi ketika Sina Umar wa Umarus samani 80 oh masyaallah Sidra Umar lain lalagaan jawara teh lain lalagaan jawaraan lain sebab Sayyidina Umar maka pancek Kangjeng Nabi seserihan Kangjeng senyum naon tuan senyum setan sieun ka maneh eta teh kira-kira cenah Tuhan mah lamun maneh jalan dieu kebenaran aya setan ngilim Sayyidina Umar geus senyum bae Tuhan sok usieun setan atuh kapan si eta mah ditutur-tutur ka mana ya? Dijaga di dia. Dijaga. Mana di purantengan. Ayo. Anak incu milu kabeh di pundak. Sayyidina Umar datang ke sorban. Tinggalin di tangkal kurma. Setan tuan ini. Begitu dekat dia, wow, purabat ka ditu. Ditanya ku babaturan setan, ya sorban Sayyidina Umar cekan. Sorban lah dipakai kasihan ku setan. Ya Allah, eta lain lalagaan jelema. Lain lalagaan atupannya nama. Lamun keur ngobrolkeun Yahudi, ngobrolkeun kafir, bahasa Sina Umar dina Bukhari. Dakni ya Rasulullah. Serahkeun ka kula ya Rasulullah. Pokona ku kula geus beheungna dipenggal kos kitu mah. Asal ngobrol Yahudi we dakni ya Rasul. Serahkeun ka Umar. Unggal-unggal aya sabaraha dakni dina Bukhari asal kenyaritakeun musuh Allah musuh Kangjeng Rasulullah langsung dakni ka dieu ka abdi keun kos kitu mah nyingkir tuan nyingkir kayak heula Umar ulah main dakni bae cek Kangjeng Nabi eta kuna ku harenges-harengesna
mentak Al-Faruq Umar Al-Faruq salah satu imah urang besisieun kadatanganku teluh pan teluh teh setan di bawah setan bisi kadatanganku jurig denden diunggal lawang Umar Al-Faruq setan aya merek etasion aing umpat setan ngumpat misalnya di Imah Haji Pendita aya ieu teh merekan Umar Al-Faruq moal wani begitu Haji Pendita kaluar nah aing sieun ge ka itu ka sia mah di ulah keluar kuduna tetap diintip setan mah kan hebat aing sieun ge ka itu cekeun tapi keluar awas ya kuari geus diancam bae ku keistimewaan Sayyidina Umar emang naon ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang alam kubur cik Kangjeng ke urang maot setelah maot urang dikubur ngaranna alam barzah didinya bakal aya dua malaikat munkar nakir bakal nanya poremna keberadaan sangat sieun menakutkan Sayyidina Umar ngacung naon Umar pikiran urang pikiran ieu lain cak Sayyidina Umar ka Kangjeng iya pikiran ieu lamun pikiran ieu kokola dek dilawan ta malaikat mane mah macem-macem bae lamun masih kana pikiran anu ieu tetep kula mah dek dilawan bae beres ngaleos Kangjeng Nabi diuneg-uneg Sidina Ali coba hayang nyamun maot bener teu ngalawan bener ente tekan hebat sahabat bakar itu maot lah Kangjeng Nabi maot lah Sayyidina Abu Bakar nah ketika maot Sayyidina Umar sesuai jeung wasiat kuburlah didinya di pinggir Sayyidina Abu Bakar ya Kangjeng ieu Sayyidina Abu Bakar Siddiq ieu Sayyidina Umar tak urang adab-adabanana mun ziarah teh ngan teu bisa kuari mah miti maju mundur ke belah dia ke mundur deui antara kitu makomna set ieu Kangjeng Sayyidina Umar Abu Bakar di Sayyidina Umar kududa urang mundur adab-adabana mundur dinarian kuari lamun mundur katakol malah askar urang bisa liwat geus alhamdulillah geus kajeun nah Sayyidina Umar maot kuburkeun nu mingpin Sayyidina Ali beres Sayyidina Ali nyarita setik bahwa ialah Umar Al-Faruq anu memisahkan hak jeung batil nu terkenal dengan kejawaraanana saha anu teu sieun cek Sayyidina Ali ka Sayyidina Umar musuh-musuh Allah termasuk setan disijatakeun ku Kangjeng Rasulullah sieun maka saat ieu nya geus aya di alam barzah doakeun ku Sayyidina Ali beres ngadoa bubar kabeh Sayyidina Ali ge mundur begitu mundur menang 40 lengkah kadinya deui. Ngadenge atuh urang mah sanajan ngadengekeun ge moal kadenge. Hati Sayyidina Ali mah kan masyaallah bisa dibukakeun hijab kan. Suara Sayyidina Umar bisa kadenge. Langsung dieu Sayyidina Ali bener kadenge. Begitu ditanya ku malaikat man rabbuka cik Sayyidina Umar teh pangeran aing Allah ai pangeran maneh Sayyidina Ali di luhur seserian cek Sayyidina Ali bener ieu Masya Allah kari cek malaikat teh jieu pangeran aing Allah sarua sesama pangeran Allah kok make rupa nu ieu cicing bae tah malaikat diteruskan wa man nabiuka cek malaikat iya digigir tah nabi tah digigir aing ngarendeng ngingeana tah cak nu saurang deui emang ieu saha ieu Umar atuh kunaon ditanya atuh ya Umar mah moal ditanya cek ya jawara tah mah atuh
betul ngalaleos kayak ada ulah ngalaleos robah banget ulah make banget anu nyingseun anu mukminin kafir Yahudi Nasrani silakan make banget nu mana bae ge tapi mukminin ulah make banget euy awas ya mun make banget nu ieu deui awas wae malaikat lapor Gusti Allah Gusti wara ieu mah jelema cak Gusti turunkeun banget sia rupana beres Sayyidina Ali seserian kapangi kan baca seserian Ali kuran mana mata daku kun make seserian aduh nyata ceknya nete anu baheula waktu dihareupeun Kangjeng Rasul cek ada dek dilawan ku kula ternyata kabeneran bener ditanya sakumaha tadi tah kajawaraan Sayyidina Umar lain keur hirup bae geus maot masih keneh nyana nulungan mukminin sejak etalah turun seetik wajah Munkar Nakir tepati sieun jasa tepati serem jasa rada lah rada bahkan dititahkan ku Sayyidina Umar bagi jelema-jelema nu ditanya wali Allah kekasih Allah ulama-ulama sholihin awas kudu make senyum saeutik Sayyidina Umar bahara jasa dah bantah ayeuna malaikatnya lamun nanya wali teu keras bab ingat ancaman sino awas ya kowe Sayyidina Umar ka malaikat diancam teu kira-kira tah nah iyalah urang cinta ka Kangjeng Nabi cinta ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq cinta ka Sayyidina Umar cinta ka Sayyidina Utsman cinta ka Sayyidina Ali lantaran eta khulafaur rasyidin nu opat lain sambarangan jelema dua anu jawara hiji Sayyidina Umar dua Sayyidina Ali piawai Sayyidina Utsman ahli zuhud kemudian kitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq hartawan anu mengorbankan hartana di samping piawai mun maca Quran ceurik hartana nu sabaraha bae ge jang syiar agama Allah sebabnya na pedagang dikersakeun ku Gusti Allah naon bae nu geus aya di leungeunnya na laku bae urang mah pan ngemblok pedagang ya ngitung deui deres teu buruk mah nu buruk mah pan hese dagang nu buruk lamun geus 2-3 poe teu laku atuh geus muter di dieu muter Sayyidina Abu Bakar Siddiq ba asal geus aya di leungeunnyana dikersakeun ku Gusti Allah laku bae jeung untung bae maka selama hidup Sayyidina Abu Bakar Siddiq berjuang perang di samping eta ketegasan anu luar biasa hartana dipakai ngabangun agama Allah ribuan onta ketika perang ribuan onta pakai meuli abid di merdekakeun dan lain-lain sebagainya Masya Allah ialah Sayyidina Umar kaistimewaanana mandak nyana berbagai pertimbangan ulah 40 80 sebab baheula di zaman Kangjeng 40 cuman aya ta'zir piceun hese keneh balik di zaman urang cek Sayyidina Umar komo ka hareupna deuk dipiceun ka mana jelema kual tambah ta'ziranana 40 jadi 80 wari lamun dilaksanakeun jelema nu mabok di ta'zir di 80 aman negara aman negara ayeuna urang ngadenge mabok geus puguh minuman tambah ku obat-obat baheula mah sakadar aya magadon nyeri ahib sakadar sakitu doang tapi kuari mah sabu-sabu ekstasi dan lain sebagainya bisa ditiru deh dijieun ngahaja urang Indonesia mah boro-boro niru obat kos kitu atuh igomah di Mekah bae ge ditiru ku urang Madura igomah ditiru nyatakan aya tanda tanganan dan lain sebagainya bisaan urang Indonesia paspor bae ge kuat ka ditiru ijarago nipu urang Indonesia mah bararisan
mau obat-obatan mah ya Allah asal keluar bae nu asli tungguan sababaraha poe bakal keluar nu ilegal nu palsu asal timbul obat nu asli timbul nu palsu selalu kitu bae di Indonesia mendak kuari geus hararese mana nu asli mana nu palsu aya kiai nu asli aya nu palsu sarua bae geus dimimiti obat minuman datang ka kiai nu asli jeung nu palsu teh aya di dunia urang keliru di dunia mah di akhirat mah moal di akhirat aku malaikat ditinggali sok memilu ka ditu kiai pan kula kiai lain ieu mah juri cek malaikat berbulu kucing ieu mah ya Allah ya Rabbi ialah cerita Sayyidina Umar maka dicatatlah dina fikih had jelema nu merdeka syaribul khamri adalah 80 cilidan abid 40 cilidan nah eta teh Sayyidina Umar teh di mana eta menangna pertimbangan cek Sayyidina Umar salat zuhur 4 rakaat ketika dijadikan Jumat jadi 2 nu 2 deui adalah khutbah teh adalah bagian daripada salat nu 2 rakaat mentek teu beunang sambarangan khutbah eta mah ulah ngaco-ngaco sebab salat keneh hiji kudu boga wudu 2 teu meunang ka kitu buka aurat nomor katilu teu meunang ka pasil kebenaga pasil lantaran sholat kene mata kula acak-acakan banyak khutbah sagala nyaritakeun kabar khutbah nyaritakeun Agustus khutbah jarang nyari teu beres eta mah khutbah sholat nu 2 rakaat teh jadi khutbah mantap geus teu bagusna teu kudu ditarjamah nya teh sholat pengertianana sholat geus lamun ditarjamah meunang cek fikih narjamahkeun nu dibaca lain ader-aderan ieu kuarikan ader-aderan tungtung nama orang jadi hebat henteu ngadengikeun khutbah sugan tambah takwa aja henteu ya karena itu tah geus bandingan bahasa Arab daripada beusi ngarusak meundang ditarjamahkeun narjamahkeun babacaan nu dibaca ai nu dibaca nangan sabaris ai ngacona boh mun teu di tek ku masyarakat trek terus bae terus eta bangke turun khutbah maning dirantai khutib kos kitu asupkeun ka sumur nah eta jadi pengertian adalah lain khutbah ceramah gaganti salat 2 rakaat mutatadina zuhur 4 jadi 2 deui jadi khutbah geus khutbahna teu meunang ngaco aya aturanana geus khutbahna ge kudu aya hamdalah kudu aya sholawat kudu aya Quran kudu aya wasiat kudu aya doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat doa eta teu sah salat kabeh dak perhatikeun aya aturanana ieu mah lain sa khutbah teu diuk teu sah sebab diangkat sarakaat geus dipisah 2 khutbah teh sarua jeung 2 rakaat diuk heula diuk karak nangtung deui mun neretet bae jana diukan heuy ai sia goblok sia aing garusak salat aing sia nah eta lah mah khatibna kudu nu paham ulah tarjamah acak-acak ieu mah salat ndek khutbah mah nya ndek ceramah ketas Jumat atau meme Jumat. Oh, ceramah sadakna nya da tekam budak ngebudak geus tah. Cenah nu ngadengikeun atuh karasa ku sia berarti sia teu dipake karasa. Ieu mah keur salat ieu mah ditah Allah. Tungtung nama pan kulantaran salat ieu kan anu ngadengikeun age teu meunang teu ngadengikeun. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam. Wa ma yatakallam fala faqad lagu wa man lagu fala jum'atalah deuk kumaha coba di mana khatib naik ke mimbar ulah ngomong awas urang
lamun ngomong berarti lalagaan sia lain keur salat. Waman lago pala Jumat lah teu boga Jumat sia teu sah. Ye, atuh mah khotib buat be berang lalagaan. Bila perlu main coklak di dieu. Ye, atuh khotib da kudu dula-deuleu pan ieu kos ge oh berarti robah khutbahna atuh. Geus babarodo masyarakatna atuh khotibna kudu pinter. Oh, ngarusak aing khotib khutbah aing. Ulah dipaksakeun. Berarti barodo geus atuh bere penerangan atuh ku khotib. Bere penerangan ulah datang ka ngarusak salat teh ieu salat Jumat ada rusak atuh kabeh ini karubah. Diacak-acakan. Tah, ieu keur sakalian nyaritakeun Sidina Umar, ieu bulan ieu nu mantap 40 gaganti ta'zir. Nah iya ke khutbah gak ganti sholat 2 rakaat jadi khutbah hendak teu bisa teu meunang teu buka wudu hati-hati jadi teu meunang lalagaan urang bae urang nu ngadengekeunna teu meunang nundutan nya sholat nundutan ieu mah geus adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu asyhadu an la ilaha illallah geus bare nangtungnya mah khusyuk jasa aja nu digigireun ngantep deui. Harupa imam geus mulai Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim nya kakara kudang. Ya deuk nangtung isin. Deuk diuk bae pan nya salat. Kumaha aingnya sakira. Saya si hade. Ya urang bae urang heula mimitian sing rapih. Jangan masjid nu rapi sebab ieu mah Jumat salat ieu mah lain lalagaan. Bisi aya khotib anu ngaco urang henteu bisa negor khotib pindah. Salat Jumatna pindah ye urang di dunia moal kebel dibawa acak-acakan ku khotib bloon ieu. Teu nyahuan bawa eta salat acak-acakan segala caritakeun ngaler ngidung ngetan kul tarjamah kudu dibaca. Lain haju acak-acakan. Hai tarjamakeun alhamdulillah hamdan katsiran alhamdulillahilladzi siang ngaco aing mah kagok aing ku sora sia aduh masyaallah. Nah tarjamakeun terus ayatnya terjemahkan wasiat terjemahkan ayat diterjemahkan mah beuna naon narjamahkeun usikum iya ya taqwallah kula wasiat ka kaula jeung kamareh kabeh takwa ka Allah sing hararade teu naon tah beres Jumat imamna main catur pan tadi usikum ayuhan nas tegap ayuhan. Hai manusia kita takwa turun khutbah main catur. Geus bandingan bakeun golok. Ai sia tapi usikum naon sia? Hah? Hayu jeung aing main caturna sia golok. Tah, eta khotib anu bener. Ulah main tujak tunjuk khotib asal khotib bae. Nyandakan wasiat malulu ayuhannas ittaqullah waf'alu khairal la'allakum pohana tepuar urang-urang kadinya teh ka khotib Waalaikumsalam jangan nonton TV aing teh senang khotib bos gitu. Ya Allah ya Rabbi ikan sholat masalahna ai ceramah maki pudoli acak-acakan los utawa lain sholat tamanya nama sapira bisnis aduh dari ieu kode bagian setepati ya Allah ya Rabbi Karim karena perubahan-perubahannya nama dere ya perubahan sia teh bencana. Kadenge nak urang kutub berapa nih. Coba ge. Jadi bayar ngomong ge. Nya kutub berapa di kos gitu. Ieu khutbah berarti gaganti salat sing hade.
geus hati-hati degekeun kurang perhatikan lengan orang temenang uca acok kadia-kadia itu nunjuk doang ya nunjuk jadi masalah masa ke sholat nunjuk wa man lagha fala jum'atalah lalagaan berarti tunjuk ngomong ngobrol fala jum'atalah teu sah jum'atan sia eta cak Kangjeng Nabi sok dibaca kurang iza saidal khatib alal minbar fala tatakallam wa may yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah orang beungeut sia anu teu bujuma. Ya Allah ya Rabbi eta hadis eta kan dibaca tuh urang mah ji sugan teh naon cenah hartina makana tanyakeun atuh ji sugan teh eta mah hadis naon bae idza sa'idal khatib 'ala al-minbar di mana naik seseorang khatib kana membiun mimbar fala tacakallam ente ulah ngajablog wa may yatakallam sahaja lamun ngomong faqad lagha berarti heureuy lalagaan wa man lagha fala jum'atalah cak Kangjeng Nabi geus baru lagaan berarti teu sah Jumat tah abeh tenget urang besi salat di lembur urang terjemahanana ngaco urang negor teu bisa pindah salametkeun awak urang di akhirat aing waduh kos kiamat ieu pan salat ieu mah lain ceramah ieu mah lain. Madak kula pernah di Garut pajubah terus di Bandung sholat Jumat milu begitu sholat Jumat waduh ngaco ieu mah khutbah acak-acakan kieu langsung zuhur nah zuhuran sholat salametkeun sholat waduh bahaya pernah deui di Bandung ka dieu set pajumah jeung guru malah di Bandung jeung guru di Cililin dekat dia dekat Banten mampir ka dia poe Jumat hayang poe Jumat nyanan pas itu harita pada larang langsung salat Jumat di Cililin rada beurang salat Jumat di pada larang sarua Jumatna kos gitu Noel zuhur acak-acakan khutbahna salametkeun diri urang tapi ulah yen fitnah tegor heula ieu teh kapan khutbah ieu mah gaganti salat teu meunang ngaco lamun nya ngaco bae terus bae pindah urang mah nya terus bae urang nuturkeun ngaco di atuh lagi salat ieu mah salat ngantek sing hade salah mah kan kita tanya pan mah haji deukeut ka masjid ieu sih kok masjid ka ditu jumahna teu meunang gara pindah-pindah kumaha aing bae geus bongan sia ge kumaha sia tu aing kumaha aing lain mah haji papan eta teu kapisah masjid imah kajeun aing mah geus ngaji kos kieu ge sia moal so amat aing kadang-kadang sok tungtung mah gelut bae di dinya ayo salamet ke sia deh urang kan moal kebel di dunia ajung ke di akhirat urang aduh lamun ka neraka ku gara-gara urang salat Jumat teu ditarima deui kumaha coba ye ieu salat Jumat cek malaikat teh rusak padahal mah teh nyaho pan sia ngaji bae teu didengekeun saekeun hulu sia koy sia cek malaikat neraka sia deui kumaha coba urang emang Sayyidina Umar bisa ngalawan ke malaikat potongan urang mah pan gepeng bisa tah mantap ke Sayyidina Umar orang minta tolong ke Sayyidina Umar tulungannya aing jatuh wau ka sia sia tilok hadiah tilok naon tilok aing endek kumaha coba je tah badak salamet rapihan ibadah orang rapihan supaya mantap ka Allah mantap urang pan sesuai urang syariat saha nu bogana Allah nitahna ku batu Allah ulah sok dimuadib-muadib. Nah, ya nu mabok benang had ulah kurang ku pemerintah. Urang mah teu aya had. Beusi ke kurang datang dikebugan bae di rumah. Urang teh ieu mabok ya kana gebugan bae ngaji kamari aing poe Minggu. Heuy. Saha nu kudu ngagebugan? Siapa tuh hak? Al gojo di negara. Ya di negara orang tengah lakukan atau geus teu mantep geus kumaha di akhirat. Ulah haju bertindak sorangan teu meunang.
Masya Allah engke bae di akhirat keur dipanggil camat, lurah, bupati. Enggeus. Pokoknya lolonja we kabeh ka neraka jahanam. Ku gara-gara henteu diterapkeun ieu. Tah, kos kitu ieu keur carita syariat. Minimal urang nyaho kesalahan-kesalahan. Abeh urang ulah ngalaksanakeun kesalahan sebab ternyata sanksi mabok nu sakitu beratna. Cirian kitabna lantaran ieu ngaji mingguan kitab terakhir. Nu kolot mah nyaho datang nyaho teu. Syawal